Orang bilang Elsa sinden jaipongan, suka ngibing di panggung sambil bergoyang. Ada juga yang Elsa bilang gorengan. Terserah semuanya saya terima. Otak-otak, bubur kacang, goreng kerupuk sambil pedang. Dia eta aya wisata nu paling gagah di seujung kulon nu isok pernah pepotoan. Oh, aing ngadenge eta cenah mah rame Keramba teh nya. Heeh, cenah tempat pepotoan. Wisata Keramba Kertajaya Ujung Kulon. Sigana ngeunahkeun eta. Angger datang Gusti, tak kuat ngeunahun urnya. Tadi mah. Buka Laju di situ dia arek nanaonan. Arek goyang tah. Foto-foto dong, kan wajah cantik di foto gitu lah. Ih, buka glowing dong, gak sombong. Ayo geran yang aing ketinggalin ieu kapal mah urang. Sampan. Sampan. Emang bener Neng, orang berwisata ke Keramba Kertajaya, Kecamatan Sumur Pandeglang, Banten, emang indah Neng. Mantap sekali ya. Iya, Keramba lagi indah, cantik. Belang muka Neng, pokoknya menikuru. Oke, tapi ngarayuna. Yang tengah rayu, ya bener. Tapi mau naik ke amuk-amuk kan, kan ada lagi andelin lagi ruji. Dong koko dan sawah. Itu dari baik. Pang, laju ya baru udah kemarin aja Nengnya. Bukan di jalan, ada di perjalanan. Jalan ke nomornya. Liar ya, bete deh. Aduh. Berbeda yang cuma ini ulin ke pantainya. Ini nah ya. Ah, beri malah pantai. Ih, si bos saya tanya. Bos, bos, bos. Bos, mana bos? Kagak amat sih bos. Ini kemana bos? Biasa di jalan-jalan ke wisata Keramba Kertajaya, Kecamatan Sumur Pandeglang, Banten di. Wih, tempat yang mana tak? Di tengah laut pokoknya mah indah di, indah tempatnya indah. Ada kan tuh bos? Atuh hayu di. Miluan-miluan bae ngaganggu acara bae ieu. Teh ngumi jak kesel di lubuk bae. Ada kan dia acara keur santai. Harusnya semua. Itu yang ajakan bayang karunya si Andi. Dari sekolah di Luwung bae ulin sekali-kali di tengah lautan ya. Baru sekali-kali ajak. Ayo deh. Siap bos. Ya. Dulu. Epan menyeng. Ujung. Jangan dibawa em. Kenal didinya. Iluan bae kapan? Di Kalipasa aing mah eta ieu. Oh, di dia, di ditu. Iluan bae. Dasar pasangan cerewet pasian mirun bae dah bencong di menye. Unggal tur-tur bae si bencong di menye. Ieu dakian teh ageun saha si jenggot dakian ting torek. Dua iluan bae. Ojo urang jadi nitu, Is. Kamana? Ramba. Atuh jadi urang mah. Ojo. Wah, Atuh itu habis sih maka ieu ka hutan rautan nek. Ih aing teh nya kumaha urang? Ini kan nyumput bae. heuh nyebut bae. Sekarang untuk nutur dia. Heeh. Ayo burung ayo gegera. Kan sampai eta tah. Emberan. Ayo. Kalau hanya makanan di meja tak pernah hah? Dua kunti keraposi itunya. Badeng dek wisata ika Keramba Ujung Kulon ieu. Aduh, rugi amat mun ti ilunya. Hei Kunti, mau euy sakamarana sia. Ih nanti tuh rangda tatoan. Ya Allah emang Eka boleh ikut tapi itu kan pengen liburan. Gandeng kadi. Terus Masih aya si Evan Menying jeung si Dian Bora. emang kenapa sih? Mulai panggih nih dan keduaan be di wisata. di basisir keduaan Sok bae. mesra-mesra teh ya, sok Lucu amat mesra. em ikut aja em. Kedua kan lagi liburan pengen refreshing lah. Mumpung lagi libur kan sekarang musim corona. Aduh, puspa. Corona. Emberan sih. Aing kuari aing. Keramba kan? Rambang Keramba wisata. Emberan dia Emberan tawarin. sih. Kan udah tersebar viral say. Emberan yuk kita kesana. Iya, Cus. Keramba. Duh,
Di aya babongkong hirup di ari lu di. Aduh, epo teh mah. Bencong kaleng eta mah. Cunggaleng. Bahaya. Mau ikatan dong say. Wara amat ya. Jeung AA Epan Menyeng, jeung Andi Acrit, jeung Dian Debora. Mentang-mentang baru dirujuk ceritanya. Lupa janda yang kemarin Janda yang beda kemanain cuy? Emberan. Pantesan geus mandi basah. Bukan. Ulah didenge baru udak maneng. Urang kan di nyari happy. Geus ulah didenge masalah rangda. Panjang bae kana rangda bedo. Bahaya Tuh. Berarti bener oge. Geus neng ulah didenge baru udak mah. Eta mah gosip di kam cara rewet budak mah. Bener eta. Bener oge. Geus ulah kadi-kadi tuh urang Lamun mah hareupeun masuk sieun oge tiba lagi sieun bae sieun. Gabung yuk. Gabung yuk. Ikut nih, yuk. Wisata Kertajaya Kecamatan Sumur Pandeglang Banten aya naon bae di dinya? Oh, didinya. Eta dinya teh aya spot-spot selfie, aya buat snorkeling, buat renang. Dinya pokona mengenaheun be. Pokona mah jarak antara sampan jeung ka Keramba teh. Heeh, teh ngebak henteu neng. Oh, kayak dikawal tenang. Iya kasih yo. Kalau bikin video cover Cico Dico banget. Wisatanya enak banget gitu. Enak banget. Seenak apa sih? Enak kamu. Bisa aja seenak aku. Sama. Serius anu nak. Lihat. Wisatanya. Wow, itu apa, Pak? Iya, itu di sana. Wisata Oh. Dek, mun mau orang da mah indah intinya. Jelas. Duh sarwana jeung bencong kaleng didukung ku kabehan ku CRC Arjeti. Awa di kampung, awa di pantai-pantai. Lamun dia ngomong narang da bae. Nah, aja. Sarwana jeung bencong kaleng ye. Oh, lewat bebok aya menik tur ngalagekeun maneh kieu. Ajo. Jadi harus keamanan ya Pak? Iya, harusnya dong. Ya ampun, siap. Amanin aja aku dong. Kita purek-purek. Ayo Min, hademi hati-hati Min. Ini makanan aing bae lah. Datang ke Keramba, wisata Keramba. Akhirnya nyampe juga di Keramba gitu loh. Keramba ya Allah. Takutnya Di teh aya naon bae, Kang? Oh, di dia eta kudu disiapkeun tempat selfie, tempat snorkeling, tempat mancing, oge tempat bakar ikan. Bakar ikan eta bakar lauk. Mantap. Tempatna ge aman ya Kangnya raoseun. Nah, ngan di dia ku abdi disiapkeun oge didampingi ku guide lokal. nya. Berhubung abdi mengingat demi keselamatan si pengunjung, makanya aku abdi disiapkan guide lokal ternyata si Akang ieu. Wah, halus eta Kang, emang kada kitu Kang, Ya halus. mudah-mudahan tiasa sadaya teh sangat dukung lah. Hal yang liburan sering ka dieu Kang. Insyaallah atuh neng naon anu ku neng palai teh ku amri turutkeun bae segala rupa. Tapi mun neng amuk-amukan dua tembang. Akang mah nyariosna kitu bae, neng mah hoyong ka dieu bae. Supaya neng ulah amuk-amukan dikitukeun bae mah. Nya. Tapi mun neng amuk-amukan nya anu mun neng loncat ama di dieu. Beuh, tadi mah geulis ayeuna mah doang luk tembak aneh-aneh bae. Ayo orang kali itu spot yuk foto-foto bari itu kayak difotokeun hayu. indahnya pantai Keramba Bukan lagi, maaf. Merah. Terima kasih Sabaranmu. dalam mencintai. So sweet Emberan. Nanti M. Emberan. Sok bola awar M ya Allah. Terima kasih Gusti. Sekarang udah ini lagi apa namanya? Klasum apa? Keramba. Ulala, indah sekali M seindah panorama sesejuk hati kita. Aku ya indah dipandang. Emberan. Oh my god. Kita ke pinggir
mikir lagi Ustaz. Kata tempat tak em. Emberan yuk. Mangga keluarin maaf. Ember. Aku tenang em. Datang lagi ke sini siapa tahu dapat jodoh. Mantap. Indah di pokoknya kamu naik rangga ya. Enjoy pokoknya mah. Bagus. Bang, pokoknya mau orang dah. Hade di dia, Bos. Kamu eta rangga bisu tanya antara di ajangan cicing jeung cicing bae. Tanya suri si Osik sama. Tuh kan si Andi mah jeung Mang Tablo jeung salaki saruana bae orang hayang anjang bae dibawaan ka dia oge. Ngomong mah rek wisata, rek liburan. Mana buktina Mang Tablo? Seneng ulah kamu kata. Kamu lah. Datang lagi ke sini siapa tahu dapat jodoh. Jadi cerita nanti Tuh kan, Kang, majikan urang mah teu meunang eta. Amukan bae Kang. Ulah didengenya etanya orang rujit wajar Kang atuh orang nangarana ge orang kampung cerewet rarujit jadi sensitif. Itu tuh tanya tah CS urang. Adatna tuh adat. CS urang eta dina mah eta moal milu manehna Kang. Ya kusieun ka majikan mun kurang dirayu eta pamajikan ditenangkeun di kieu kitu. Ya kok mau diajak ka Karamba wisata mah langsung we na bager ngijinan ya, Dik. Heeh, bener. Datang aran bikang mah nya. Nya bener Kang. Bos, kenapa Bos? Telepon Bos. Dina rangna bedo. Tuh kan, aya rangna bedo bae tah. Beut aing naik bunuh diri Epong, dia nganjang bae lah aing jeung si Andi jeung Mang Tablo meuceuh. Umi maaf baca aing Epong naik bunuh diri. Mang Tablo jeung si Andi sagala-sagala. Ajakan ngomong mah liburan geus baca aing naik bunuh diri. Umi, maaf Is. Kunaon Umi pas di baju selek tadi Allah. Iya, Aduh em. Umi ulah Mi. bunuh diri gara-gara si Andi gara-gara Mang Tablo baca aing. Dah, geus baca aing, geus baca. Tuh kan, tadi tulungan berarti bogoh kana sirang da bedo. Maja aing endung geus kieu aing malek diajak jalan-jalan deui. Ngomong mah ngajak yang bensin. Allah Umi ulang. Awa di kampung, awa di wisata, awa di pantai. Aing mah kumaha eta aing. Ulah bunuh diri. Bararong saruana jeung si aing bae. Teu hararayang aing saruana eta budak tilu eta jeung Mang Tablo sagala-sagala ararilu ka dieu. Beneran aing mah embung. Gara-gara si Andi yang ngajak liburan ka dieu, berarti bohong ngajak nganjang bae salaki ieu mah teu. Salaki aing ulah sok diajak nganjang bae Andi. Tibareto ieu aing ngeri ku dia. Ngomong mah ceuk dia cenah urang liburan ka pantai Keramba ngeunaheun. Lautna indah bersih. Ieu sarua jeung si Akang ngomong maneng cenah urang bahagia ngeulis. Buktina mah ieu aing diajak nganjang deui cenah ku si Andi ieu. Coba nyawa masalah ayo. Berarti sararuana. Bencong kaleng nek nanti ka daerah rieu. Tok tiluan bencong kaleng, bencong hidang, bencong goreng. Ulah ikut kana urusan rumah tangga aing dia mah teu. Dasar bencong hidang. Sarua aja si gendut dia. Ya Allah. Teu kalah risih saruana jeung dia. Jeung bencong gendut jeung sia atur dia bencong hidang. Dia teu kalah jeung gendut saruana jeung si gendut. Aing mah teu hayang dikarunyan ku darah dia. Mah ngajak kana salaki aing bae. Ayo karunya ku dia. Euy. Dia bencong. Bingung Kang eta mah kitu bae Kang. Aduh, ayeuna bikang bensin ieu mah. Yang berbahaya eta aduh. Bener-bener bisa jadi pakakas di mah aing diacak-acak di beta ku majikan aing di. Heeh. Si jadi lupa aja kan. Batur udara dia kita bararot teh menikah aing hirup sareng kadua salaki. Di mana ayana hayu geus meja balik. Bung aing geus kieu balik geus gara-gara keruana ya jeung Mang Tablo jeung si Andi ngajak nang ngancang bae geus meja balik ka yuk. Lempang meja balik. Aing balik ni. Ayo balik. Oke, jangan lupa mampir lagi di destinasi wisata Keramba Muara Baru. Di mana itu? Di Muara Baru, Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jangan lupa mampir lagi ya. Orang bilang Elsa sinden jaipongan, suka ngibing di panggung sambil bergoyang. Ada juga yang Elsa bilang gorengan. Terserah semuanya saya terima.
Otak-otak, bubur kacang, goreng kerupuk sambil pedang.